Terus nyeritakan jubah. Enggak usah. Ini Indonesia, nggak usah pakai jubah. Itu adalah Arab. Sekarang di Indonesia pakai batik lah, pakai safari lah. Nggak usah Arab-Araban. Kita bukan orang Arab. 2 poin gua bisa. Gara turun sia. Tuh tidak muludan teh nyeritakan sunah nyiwak. Terus pada Jumat teh pakai jubah putih sakumaha dina riad be gitu. Eta ta pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebeli lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya ya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan kukula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok akula kos kitu tah daerah belah ditulah pokona mah ucapkeun ucapan kufur namah boh istihza ngageuh-geuhkeun ngaguguyon atau inada terpercaya angas inkar atau i'tiqad dan nekad tah eta ucapan anu ngaluarkeun tina agama Islam nu mun teu ditobatan disyahadatan deui bakal dikelekep di neraka saumur-umur. Na'udzubillah min dzalik. Numan takfaman nafason asa jelma anu nganapikeun kazat nu ngadamel alam yakni Allah teu percaya bahwa Allah teh pangeran kufur teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah kufur teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah kufur antak sing hade geus tambah dibahas kamari awir rusula atawa teu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul tah eta kufur kos kitu sing hade urang sing hade pamajikan urang sing hade anak-anak urang ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya antat sing hade heuh jasana can orang Allah ngutus rasul ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajauh aing mah teu pernah Allah ngutus rasul eueuh rasul teh geus murtad kos itu murtad nafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian anu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir murtad Kristen murtad lain murtad kafir eta beungeus Yahudi kafir Katolik kafir Buddha Konghucu Protestan wabah Hindu kafir dipanggang ke di akhirat disate
Na'udzubillah min dzalik. Sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun. Pugu-pugu pangeran jajadianan. Ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu. Berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran. Andai Kangjeng Nabi Isa pangeran, meme Kangjeng Nabi Isa saha? Kok dianggap Tritunggal, heran. Tapi keyakinan mah mahal nyana, pinter nyana, gagah nyana, sugih, tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isa nama makhluk, Isa nama jelema, ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Singga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji. Ya eta kos kitu kafir. Sia deh. Geus urang ngaku harimau. Saha pangeran? Allah. Saha nabi maneh? Nabi Muhammad. Titik geus. Lahirna di mana? Mekah. Terus ngali ke Madinah. Maut Madinah. Beres geus. Nah kitu bae geus. Geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi, sanajan ngaranna Muhammad misalna di Cengkareng lain. Kitu bae geus. Nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna. Bong aing lah. Iya itu anak kongsiun. Muhammad anak kongsiun. Beres. Awida'a nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep. Masa ing Asep ngaku nabi teu betah ing ngadengen agen nabi Asep. Tukang beca deui lah. Tah kafir dari jelema la nabi ba'di cek Kangjeng Nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Al-saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi. Jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi. Sabada Kangjeng Nabi urang geus sama murtad kafir. Eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya. Heran. Musodek ngaku nabi aya nu percaya. Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya. Kamari di Cikupa, Cikupa ngaku nabi. Kararagok aing mah. Mending ngaku pangeran teh budak. Ngaku nabi di Cikupa. Duh, Masya Allah. Aya nu laporan ka kula. Kiai, bagaimana cenah tindakan kita sekarang? Apa ini? Di Cikupa ada yang ngaku nabi. Biarin. Di Cikupa ada yang ngaku nabi, masa dibiarin? Biarin aja udah. Pengen tahu udah dia. Pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini. Mau diapain? Mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah. Seringan. Jadi babari orang atuh, nu ngaku nabi mah orang ome bae. Orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya ayo coba. Tadi ulah wakadi galak-galak ulah. Nyaho bae. Titah kadi aja eueuh. Algola atawa ngomong kieu nya. Caki Zaid teh euy. Nabi urang mah jahoreng kulitna hideung. Murtad sia. Sambarangan sia. Emang orang berbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad
atawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-nabiy sallam gairu Quraisyin hai nabi urang mah lain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya deui nabi salian kangge nabi urang hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi di pangkat tupang luhurna Nabi Jabarang kurang ditaliti-taliti horenganan anu buat tumamukta sabun lurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat tu sakitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad murtad bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngasab pangkat wali terjadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali suge hesen ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fi'il fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran-pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Qusyairi terus beladi tunato kadieuna Tuan Sabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate ngeut hayang raih pangkat wali ge sakitu hesena jelas nabi mati bisa dikasap nu endek geh dikasap pangkat wali pek ulah aya di jero hate masih wallah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya apansa ulah aya kijang ulah aya serwiti di jero hate ulah aya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan neulejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan diderejaheun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang wae sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deui dina kursi benundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau kamu sholat hendak neuleun motor kudu digosokan heula motor majikan ka lain geus salat ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi di kontreng ngarokok deui cek pamajikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene pamajikan mah bagus teh ngelingan bae deres sekali-sekali pamajikan ngelingan salaki isuk pamajikan dieling ulah nonton TV bae ke heula cenah angel kene ieu ke heula sakedeung deui ka jadi salakina ka dinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakedeung teh setik deui mah tah beres wah angel amat ya Kak satu-satu Kak naon eta pas sedap di
jero hate teh aya kopi, aya rokok, aya motor, tah eta ngicina nu kos kitu nah hese. Wali mah eueuhna naonan di jero hatena. Kuari mah boro-boro nu bodoh. Kiai nage geus ngatur proposal. Eta jauh ka jadi wali tah kiai anu sok nyeunaan proposal. Buang kawarah tah mah kiai teh. Boloon bin tolol bin goblok tah mah. Teu naonan kikituana. Tuh kan utar atur nu kari itu lain hayo micinan penyakit di jero hate. Ulah aya salian ti Allah tah. Ieu hartina pangkat kanabian mah teu bisa dikasat boro-boro pangkat nabi, pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae. Saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh. Saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh. Masyaallah. Nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah. Hayang bae urang zarah kanyana. Nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali. Profil wali. Mantak urang hayang bae Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf di urang teh kajen kumaha ge hayang bae teu bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat. Mantak zarahna urang sok macem-macem. Segala aya coba nu boga maksud gara-gara tulis. Kayak kukula diusulkeun boboh. Geus wauh jasa burungnya nama tuh. Usal usul. Gade nu boga maksud gade make amplop nulis make amplop. Sian amplopna. Geus teh mah goblok bin tolol tuh. Ada rese. Auhiya ilayya walam yadai nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngaku kana sifat nabi. Alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapo. Tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah. Kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu. Gede wahyuna. Segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu. Hayu lalaga bae keke cenah indit sorangan. Ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ke kula masuk resep. Jelema ngaku karomah, sia koe ditanggap ya coba. Kos kumaha ieu karomah. Ayo coba keke nya ngaleos sorangan. Ulah sok sambaragan segala ngaku diwahyuan segala naon. Oh masya Allah. Cenah teuterak dikadek. Batu ge teuterak dikadek. Cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber. Cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai. Ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadel kuntilanak ge nyilples. Ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu. Dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat. Eusina di jero bakal mengarah ke hakikat. Geus moal aya bae geus pokona mah. Sabada Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya. Au kadzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul. Terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Adam Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Idris Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang nabi seorang rasul, terpercaya Kangjeng Nabi urang teh nabi. Geus tah mah murtad geus. Antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad. Lain murtad kafir. Awasabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark, model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir. Istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi
ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran nambala ya ngaran Kangjeng Nabi. Nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah awis takhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang Asmaul Husna wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul mutakabir sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna talar ku urang Asmaul Husna abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang Asmaul Husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu ngan deres tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus bae ditarar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti Asmaul Husna mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mantak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah wakaki kituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh Asmaul Husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ke Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mang keur nyekelnan nyekel Allah deurus teh begitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu ada pakai bahaya ngaji ka dia sebab Allah kan geus can usim mah ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu salat teuing jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana parentah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sing ada urang ge osok ngomong ka batur
padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh nah eta teh kos kitu kan lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun parentah Allah lah cek eta teu percaya ja kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh sorga teu percaya ka sorga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya aing mah teu percaya ka aya poe kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah. Mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajian teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim siksa lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i menunjuk doang kieu Tuan ulah bingung-bingung eta mah makhluk ieu mah makhluk jangan bari nunjuk kieu salamet kiai gempar kabeh sa Baghdad wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukkeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukkeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula mah nunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek nya anyar maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah itu tiba lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang we gila mana aya belah mana teh geus mulai pejakeun nah ya belah pokokna tah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran baik nu ngaran Zabur Injil
Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Nunjuk deh bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah, bae. Taurat. Dikieu-kieu. Dikieu-kieu punya. Zabur, Injil. Nah, iya nu opat eta makhluk cek nya teh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri oh bener